cek Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah, bakal nulungan jaga di poe kiamat tilu golongan manusia. Nomor kahiji al anbiya'u, geus jelas sama para nabi para rasul. Nomor kedua al ulama wal ulama'u, nomor katilu was syuhada'u, tilu jelema eta nu bakal nulungan saat orang ditimbang. Loba jasa kagorengan di dieu, loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye cek malaikat jadi mah pinarakaeun. Jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran orang sering maca sholawat. Yo tilok maca sholawat lagi Kangjeng Nabi teu wauhun. Pan urang lamun maca sholawat mah kuari sholawat orang jadi malaikat laporan ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Saya abdi sholawat ti saha? Ti Pak Camat. Camat mana? Camat Pasar Kemis, Pak Asep. Pan jore amat teu husu sholawatna sakieu. Jore bentukna ge. Sia cek Pak Asep teh. Ya teh Bang